Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Geus lamun ngaji rasa mah kudu berangkat. Urang nyaritakeun Bandung tapi can pernah ka Bandung bisa bae. Tapi moal bisa nyaritakeun Bandung nu sabenerna mun can ka Bandung. Urang nyaritakeun Mekah bisa bae, tapi lamun can ka Mekah moal bisa nyaritakeun Mekah nu sautuhna. Jadi ayat caritaan teh sekadar pendidikan, sekadar pengetahuan. Kos dokterandes, profesor nyaritakeun urusan tasawuf tapi nyana nama masih keneh boro-boro nasawuf. Pikih ge masih ngeridit keneh. Eta bisa bae secara pendidikan jeung pengetahuan ngan camplang. Okos kiai nyaritakeun politik, kiai nyaritakeun politik, sakola henteu, berpolitik henteu, tapi nyana nyaritakeun kiai. Contohan coba kiai, kos kiai cenah. Asa bodoh sia tuh. Ulah hese-hese. Urang teu pernah ngabengkel, tapi urang pengetahuan bengkelnya ho atuh moal akur kos insinyur bangunan jeung nusok di lapangan beda. Insinyur mangitungna di meja sabaraha tingkat konstruksina ge tanda tangan beres bae prak bae di lapangan digawean angel. Sebab aya nu salah teh apa? Aya nu kieu nu kitu sulit dirancang 3 bulan ternyata 5 bulan. Mendak loba biaya tak terduga. Eta lah kos kadar itu. Di negara kayak gitu aya gedean biaya tak terduga. Ieu rancangan-rancangan teh kos kitu. Nah ieu ku hari urang nyaritakeun ilmu hakikat. Urangna can datang ka hakikat atau hese. Dia kumaha nyaritakeunana. Tapi secara gambaran mah kieu urang teh supaya bahwa nu kadeuleu ku urang teh Allah, sebab hakikat nama Allah. Hakikat nama Allah. Di mana ngamimitianana? Ngamimitianana teh kudu tajalli. Ai tajalli mah moal bisa mun henteu takhalli jeung tahalli. Nyawa-nyawa eta tus yang ngaran tah. Emang tahali naon kiai tahali mah tahali apa kada tahali belah. Jadi lamun ku urang dicaritakeun aju urang teh berangkat suluk perasaan gunung mana bae handap. Ndek berangkat teh eungap. Ndek hayang datang ka tajalli supaya purukutut kadengena Allah Allah Allah. Eta teh angel jasa. Hiji kudu tahali. Tahali teh make papakean anu rapi. Papakean teh lain papakean anu meuli di toko. Papakean akhlak. Akhlakul karimah WH. Haju taholi. Tahali mah loba nu bisa. Ketika lempang tungkul, ketika orang diuk ajeg cicing, ketika orang sholat sesuai jeung aturanana, maka pakaianana nu sopan tahali ngaranna. Kanu handap dedeh kasaluhureun sopan kasasama de gitu naon gitu ngaran hormat tahali.
sesuai jeung aturan sarana diatur ku urang teh jam 7 duha, jam 8 atau jam 9. Urang mah lain pan, jam 7 wuduk, jam 10 sate, jam 1 es, keur ngaji ge ngopi bae masalah guys. Hese, tidak hese ge loba nu bisa tah, tapi takholi mah hese, nyepikeun anu garoreng nu mafsadat, panyakit-panyakit anu bakal nahan, panyakit-panyakit anu bakal ngahalangan tahali urang kana tajalli. Iyalah nu digambarkeun di dieu nu kamari huwa nu awal mah isyarah kana wujud awal al-azali qabla tajalli. Ieu mah moal anu nyaho. Cek Gusti Allah kuntu kanzan lam urab. Memeh kaula ngadamel langit, kaula ngadamel bumi, pan aing sorangan. Simpenan nu tidak terketahui jeung moal aya nu nyaho. Aing sorangan cak Allah kuntu kanzan lam urab. Huwa awal qabla tajalli. Anu nyaho teu saha anu nyaho atuh tah mah. Tarot tu anu Eropa kaulah hayang dikenal. Pakolaktul kholqo. Aing ngadamel heula langit, ngadamel heula Adam, ngadamel heula bumi supaya nyarahun bahwa aing pangeran. Didamel ku aing truk Adam. Sanggeus teh didamel Adam, anakan di aya Hawa. Terus anakan tahun 2012 ayalah anak Adam nu ngaran Habib Rozak. Kos kitu bentuknya. Teu kurang teu leuwih. Rencana Allah nyieun Habib Rozak kos kitu bae. Cenah kasep sakitu ayana, cenah jorek sakitu ayana, cenah serem sakitu ayana. Geus bae eta teh turunan Adam. Kos kitu bae pokona mah teh. Ajeuna teh mah kos lain jelema sabada sia. Aduh. Nah ieu teh eta teh turunan Adam teh kuari. Nyaho Habib Rozak mah oh aya Allah. Naon sababna? Aya dada melanana badat tajalli, ngan tajallina tajalli umum. Eta mah kabeh nyaraho ngaji urang kuari. Wujud, kidam, bako, mukhalafah lil hawadis dan seterusna. Allah aya naon dalilna aya dada melanana dibalikeun ku guru mun eueuh dada melana Allah aya eueuh nyaonya macet ieu pandalil tah dalil tah aya dada melanana ngadalilan kana aya nu ngadamelna kuari mun eueuh dada melana Allah aya tah eueuh macet guru ulah ka ngaji ka aing heula kos kitu mah tuh sia geus sakitu bae ti aing mah sok loba omong sia mah segala nanya segala naon geus pokona sakitu bae geus geus sasalaman guriwal geus sakitu eta kiai panggung tah kos itu teh eta dikhawatirkeun ka sorga eta kos itu masih dikhawatirkeun can kajawab teh can kajawab tapi lamun urang geus ngaji ieu mah mun Allah aya naon dalilna aya dada melanana mun eueuh dada melana atuh aya bae Allah mah sebab kuntu kanzan teu dikanyahokeun ge Allah mah aya bae haju nganyahokeun aku mah sia heula ku aing dibacok deuk sanu nganyahokeun Allah sia eueuh gelut urang dedinya gelut emang sia mah kudu dipeureup ieu mah keur carita ilmu hakikat wasani ila alihi ba'da tajalli huwa nu kadua teh isyarah kana tingkah Allah sabada tajalli babari ngomong nama praktekna hese sebab Allah teh nempel mun cara nempel bareng mun cara bareng ngahiji mun cara ngahiji naon atuh bahasana terserah sia ngan Allah mah setiap aya eta perkara aya Allahan lantaran jadi dalil kana ayana Allah kabeh makhluk jadi dalil karena ayana Allah atau di setiap makhluk aya Allahan kumaha ngabahasakeunna terserah sia hese kan atuh hese tah
jai perasaan mangke ngabahasakeun nama kumaha nu boga rasa ngan secara metode takholi heula carana takholi mun teu boga guru moal bisa baca ku sia Minhajul Abidin baca ku sia Ihya dimamakeun diabuyakeun ku sia tetep can boga guru kadeuleu leleng kahanana salah kajen teuing nyana putra buya putra mama putra inohong putra naon deui encan maka ada lebih leleng kahanana tuh tetep baik ada lain melain baik mah baik pan kieu dina ilmu syariat kudu aya niat eta kan kudu aya kesempurnaan niat lamun dina fikih jaritakeun kudu make niat rukun atau wajib kesempurnaan niat ilmu tarekat lamun dina ilmu tauhid kudu syahadat cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah fikih sakitu tauhid sakitu ketika urang ngaji tarekat menuju hakikat aya kesempurnaan syahadat ketika orang takbir Allahu Akbar cukup baik dek takbir salat dek takbir demo Allahu Akbar ayo coba kamari ge Pudoli Haji Pudoli mawa masyarakat Allahu Akbar demo cikeusik eueuh masalah artina teu salah spek baik tapi aya kesempurnaan takbir tah diaji heula ala kadar baik lamun kesempurnaan takbir naon sebab makna takbir teh Allahu Akbar Allah nu maha agung kudu make maha agung berarti di atas segala-galana geus lamun neuleuh mobil leutik mun dibandingkeun jeung kemaha agungan Allah mun urang neuleuh gunung leutik dibandingkeun jeung maha agungna Allah mun neuleuh urang Libanon nu irungna mancung India anu gitekna pohara ulah terlalu ke India lah Kerawang eta teh eueuh nanaonan mun urang nyaritakeun maha agung Allah tapi urang can tepi ta ka maha agung Allah sebab takbir urangna kakarak takbir fikih kakarak takbir tauhid can make takbir hakikat hayang datang ke takbir hakikat aya kesempurnaan takbir niat panjang teuing mun niat mah syahadat panjang teuing ieu mah takbir heula nu sangat sederhana ke kesempurnaan takbir naon kesempurnaan takbir kudu takholli nakholikeun kesempurnaan takbir kudu ulah aya dedeleuan adamul basor ulah boga dedeleuan salian Allah sebab timbulna segala rupa kahayang anu kahayang eta hawa nafsu ditumpakan ku setan tina dedeleuan mun urang henteu neuleuh moal boga kahayang berarti kudu peurem lamun hayang sampurna takbir urang kudu peurem sok perhatikeun heula guru bakal nyaritakeun guru hakikat sia lempang begitu lempang neuleuh baju eta begitu neuleuh baju bagus di toko teh awak urang ngomong mulai hakikatan heula cak awak teh be eta baju mun dibeli dipake di awak di aing pantes amat duit sia aya ngaju siana atuh kabeneran bagus beli bae tah timbul hayang meuli baju bagus ti mata heula awak ngomong berangkat deui tek aya bubuahan aya jeruk aya cau aya segala rupa kabeneran beuteung urang rada lapar belah dieuna restoran beuteung ngomong cak beuteung teh beu eta jeruk mun diasaan mantep jasa meureun amis jasa kok mau dibeli aju ka restoran dahar heula aju make daharna lauk emas dipanggang dibeuleum make coel di dinya aju aya kitu naon ngaranna peuting nu rada ngora teh aju pelayana susuna kadeuleu mantep beuteung ngomong dedeleuan heula ketika orang berangkat deui neuleulah mobil bagus eta mobil soraan hebat amat dibandingkeun jeung nu sok ditumpakan 08 jauh amat
itu bagus jasa mobil cat bagaimana herang bejana anti gores sabara duit eta si mobil naon merekna eta si mobil eta teh mobil Innova nu anyar 260 juta aya pan sia duit mending meuli bae eta mah jore barang tek bae neuleuh deui aya deui eta mobil nu rada bagus naon eta mobil teh eta mah CRP 320 juta mending CRP bae mata ta mulai tah duit aya tah hayang tah urang tah hayang CRP mah leutik teuing mendingan itu bae tuh naon itu Alphard sabar duit eta Alphard cuma murah ngan seukur saem 400 mulai naik deui ja eta mah can pas ditubakan ku urang apan urang mah orang kaya mendingan itu bae tuh itu naon itu Lexus sabara itu Lexus itu mah itu Lexus itu mah tuh 2M setengah beli bae nah Lexus kayak kene itu nu itu tuh Ferrari sabara itu 5 juta setengah 5 miliar setengah kadengena ku santri mah ngap-ngapan boro-boro MM-an puguh sekupi genang pamere atut supaya sia ulah aredan ieu ngaji peedan ini mah ieu mah peedan nih hibur bae heulanan mata timbul tina mata tek moal sampurna takbir sia selama mata masih kena jelalatan mata nya kemudian orang neuleuh dahareun kana beuteung neuleuh baju bagus kana awak neuleuh mobil ieu teh kana bujur ngeunaheun nyalande meureun dan lain sebagainya ketika orang di kota neuleuh awewe waduh masyaallah make kaos merecet calanana merecet ye putih luar biasa buukna terurai rapi irungna mancung matana semua aduh bangun dek senyum bae teh bibirna beureum masyaallah mulus awakna teh eta teh nu ngajakan teh handapeun bujal ngaji torekatnya kos gitu ngaji torekatnya kos gitu ieu teh keur di muprodat pun cara ngaji alat mah di muprodat heula di muprodat teh sakalimah urang mengaji nahwu muprodat heula mana kalimah ieu kalimah naon di mana asalna kumaha musak minhuna dihijikeun teu we dihijikeun jeung ieu geus fiil geus fa'il mubtada jeung khobar muprodat ngaranna kemudian ayeuna mah cek ahli bilagahna kumaha cek ahli mantekna kumaha muprodat ngaranna dihijikeun bahasa teh umum atawa khusus asup kana ilmu kitu usul fikih senggesta khusus atau umum sesuai jeung qaedahna ieu teh menuju ka hukum naon ayeuna mana elatna usul fikih geus berarti hukum kudu babarengan jeung elat di muprodat heula ku urang tak ngahukuman teh tasawur heula ieu ge sarua dek ngaji torekat da untuk menuju hakikat mun aya guruan kos kitu mun aya guruan moal bisa ta ieu teh lalakon endek nyampurnakeun takbir mata heula kudu dijaga moal bisa sia sampurna takbir mun mata can dijaga datang ka modal moal bisa moal sabade kumaha kiai na moal bisa bae cenah udang-udangna 5 genep ku sia pake berarti mata ye sebab ketika ka restoran neuleuh restoran beuteung menta ketika neuleuh baju bagus awak menta ketika neuleuh mobil bagus kendaraan bujur menta dan lain sebagainya ketika neuleuh awe geulis nu dihandap hudang menta nah itu berarti ti mata berarti teu sampurna mun mata masih kene bentak sebab aya kahayang sedangkeun kahayang ngarusak kana niat urang teh anu mantak ieu niat teu beres loba kahayang. Jadi berarti panjang tak orang menyaritakan niat hajuk kesempurnaan niat takbir heula bae kudu kumaha tuh wayana sia mata peureum ulah loba dadeulean peureum mata teh aja bentak kadelede ka bentak kadelede wayana nyilip sia nyilip di kamar bae di kamar keluar mah tetep dadeulean keneh ka gunung sia tah ayana uzlah teh boga maksud dek nyalametkeun mata ulah haju uzlah tepuguh dek mana sih uzlah dek naon dek ibadah atau di imah bae lah di imah mah kurang ngeunaheun kurang tentrem bisa jadi
jadi bahaya tak ulah kos gitu teh nu diharamkeun teh kos gitu teu boga maksud nyalametkeun mata baheula mata datang ka kumaha datang ka neuleuna sakadar neuleu eueuh kahayang dibereng ke tafakur jeung muraqabahna urusan mata jeung zikirna nu awal baheula la ilaha illallah datang ka huwa nu kadua teh ieu teh datang ka dinya kudu 3 tahap la ilaha illallah la maksuda la ilaha illallah la matluba la ilaha illallah engke ka ditu teh la dan la selanjutnya eta bae lah sok rapihan mulai mun bisa di imah bae lah los mun teu bisa di imah bae wayahna di kamar mun teu bisa di kamar ngilip ka gunung mulayan lantaran aya guruna dipraktekeun awak urang teh praktek zikirna napasna praktek matana teh dieuweukeun lain kudu dicolok dibutaan lain nemantak Gus Dur teh buta emang Gus Dur buta teu nya maca kitab biasa tapi disebutna buta iyalah panjang mun nyaritakeun Gus Dur mah teu buta nya mah nonton TV terus nonton TV urang ge tak katuturkeun nonton TV na mah nonton TV terus daharna beuki jasa Gus Dur mah nu mantak gendut daharna beuki jasa katuturkeun ku urang daharna beuki mah make calana pendek ge hayu bae urang ge katuturkeun malah mah memeh Gus Dur ulang heula ning hade jeung ale hakikat sing hade bae kos tadi teh ngala wudu tah kuari mulai dibere carana kumaha carana di samping ngaleungitkeun dedeleuhan tekad mu'taqadna dibalikeun teh ulah dipaksa supaya kieu mun tadi mah Allah aya lantaran aya dadamelana kuari mah supaya jadi aya dadamelana lantaran aya Allah ngan henteu bisa dipaksa supaya kitu kumaha carana kieu arihat Allah teh moal kapanggih moal kadeuleu lantaran la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir tapi Allah teh nyieun makhluk urang buktina di antarana pan urang teh ieu dibere gerak dibere hirup urang teh nu Allah gerak urang teh nu Allah tanaga urang teh nu Allah buktina ketika hirup urang dicabut urang teu daya teu upaya buktina ketika tanaga orang dicokot nanaonan ketika mata orang dirabunkeun nanaon nu Allah berarti nu Allah nah naon ieu nu aya di urang sifat Allah teh al-muharrik sifat Allah teh al-qadir sifat Allah teh al-murid nempel ka urang atuh murid Allah qadir Allah muharrik Allah aya di diri urang lamun urang nyaritakeun sifat atuh moal kaluar ti asma lantaran qadir teh pan asma sifatna maha qadir atuh pan ngaranna qadir asma Allah qadirun asma Allah muridun asma Allah muharrikun asma Allah 99 warrahmanur rahim malikul qudus salamul mu'minul azizul mutakabbir dan selanjutnya eta kan asma Allah. Nah berarti kuari ari zat Allah teh moal kadeuleu ngan zat Allah teh ngandung sifat ari sifat Allah teh babarengan jeung asma ari asma Allah teh nandakeun kana af'alna urang diuk urang nangtung af'al Allah. Nah af'al eta wahana zat atuh balik deui kana zat tak eta teh kakarak ucap kuari keuna karasa nyaritakeun zat Allah teh urang lamun aya nu kos kitu pencit teu meunang tapi mau tidak mau kos kitu ngan teu meunang diomongkeun ieu mah keur ngaji. Nah kuari cet dileuweung bae supaya kos kitu kumaha tah mata heula supaya takbir urang sampurna terus dengan aturan ti guru teng 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 kuari neuleuh mah neuleuh tapi nu kadeuleuhna geus asma Allah sifat Allah afal Allah mimiti nu kadeuleuh afal Allah itu teh dadamelan Allah lamun dadamelan Allah teh aya asmana mun aya asma aya sifat mah moal kaluar tina zat sebab sifat ma'arad wal arad atuh berarti makoma bi ghairihi cek ahli makulat selalu gitu bentak neuleuh kebo itu teh dadamelan Allah
damelan Allah teh moal keluar tina asma moal keluar tina sifat ari sifat teh babarengan jeung zat nu kadeuleu Allah na neuleu gunung neuleu langit kuari mah neuleu awewe geulis ge geus henteu nyaritakeun Karawang India Libanon geus henteu kuari mah mun urang neuleu awewe geulis jeung jore bakal akur bae engke mah eta mah bikang teh geus eueuh nempel jeung manehanana moal aya hasratna naon sebab nu kadeuleu teh Allahna kuari mah neuleu naon we Allah geus bisa ngomong urang jeung hamba-hamba Allah jeung makhluk-makhluk Allah ieu lah tajalli nah tajalli na Allah pan ieu dicaritakeun ba'da tajalli Allah tajalli di kebo, Allah tajalli di gunung, Allah tajalli di awewe, Allah tajalli di laut, Allah tajalli di berbagai eta teh sabada takholi ai takholi teh miceunan heula dedeleuan mata geus kuari mah eueuh lapar kuari mah eueuh hayang make baju bagus kuari eueuh make hayang kendaraan bagus moal aya naon hiji we Allah kadeuleu bakal na akhirat teh bakal kadeuleu deket jasa mentak Kangjeng Nabi mah nyaritakeun kuburan kadeuleu nyaritakeun sorga kadeuleu nyaritakeun neraka katingali urang ge mun nyaritakeun awewe geulis mantep aduh urang ge sok kadeuleu jerona lamun aya awewe masyaallah luar biasa mas urang mulus amat jerona kos kumaha tolol teh coba iyalah iya bahasan kos gitu teh kok bisa gitu sih kieu lamun eta zat Allah teh selalu ngandung sifat contoh na model madu ngandung amis lamun eta sifat babarengan jeung asma kos mata poe jeung caah moal bisa keluar setiap muncul panon poe muncul caang aya caang aya panon poe atuh aya urang aya Allah atuh selalu kitu bae aya makhluk atuh aya Allah tah kuari lamun teh mah ngabahasakeun asma teh eta teh nandakeun afal eta teh percis kos jelema dihareupeun kaca atawa dihareupeun cai nu sakumaha kalangkang teh mun dicaritakeun dina Minhajul Abidin jeung Ihya mah kuari mah keur carita kaca bae kaca eta urang ngaca eta jero kaca teh aya tah eta ayana jero kaca teh tah nangtung diuk robahna kumaha ieu nu ngarobah kumaha nu ngaca atuh urang ge makhluk atuh kumaha Allahna diukna ja urang mah atuh ieu mah kalangkang nu aya di kaca hakikatna mah berarti Allah nah kuari afal teh wahana zat lantaran jamual aya di jero kaca anu rubah-robah lamun eueuh anu rubah-robahna berarti nandakeun ayana eta kalangkang aya anu rubah-robahna aya anu ngacana urang ge ieu kuari rubah-robah atuh berarti aya Allah mana Allah atuh ieu puyang sia kajen kumaha puyang bae iyalah jelema nu jadi malalur teh bahaya ngaji hakikat teh mun eueuh guruan kos kieu mun datang ka dieu tah nu mantak ulah sok totorekatan mun masih keneh dagang limbah ulah totorekatan mun masih keneh jadi lurah jadi pamarentah ulah totorekatan mun masih keneh jadi guru ulah totorekatan mun masih keneh dagang ulah totorekatan nu mantak mun ngadenge torekat keheul ulama nu asli mah sia totorekatan engke ka dituna mun kiai totorekatan ongkoh ngiai tapi teu daek sasalaman ongkoh ngiai teu wauh jeung tetangga pan aing ahli torekat ongkoh ngiai tapi nyana teu akur jeung batur ieu haram itu haram bari nyana engke bakal boga takabur asa aing lantaran naon teu takholi teu kudu ngomong torekat mah teu kudu hayu bae laksanakeun heula salilacan wusul mah hayu bae ibadah sorangan bae rasakeun heula ku sorangan lamun geus bisa ngobrol jeung jurig ngobrol urang teh pan dikelilingi ya ku setan di mana-mana orang peuting hudang setan teh kadeuleu urang dikritanya kenaon sia setan nungguan sia cakna nanti deuk naon tuh deuk ngagoda sia manteng ngalah wudu ge digoda batal tah cakna hitut tah sian hitut
nyana tang ngomong itu bareng yang setan ketika cek setan teh nu mantep jelema anu mikih tapi endek nasaup henteu nasaup was-was eta teh jelema akibat gadengekeun urayan tasawuf haju janana henteu ngaji tasawuf ngajina ngan fikih doang usolli cek setan teh encan usolli terus kan fardhu zuhur encan cek setan teu ngaji tarekat lantaran ngajina tatasawupan anu paling ge haram sampai kertea usolli far cak japar naon akibat was-was ngadenge urayan tasawuf mengarah ke hakikat nu nyaritakeun tasawufna can datang ka hakikat nyanana ge teu nasawuf ieu pikih teh ngambang takos kitu teh bakalna teh usolli cak setan teh encan usolli encan lain gitu tauhidna eueuhan padahal mah gerak urang gerak Allah deuleu urang deuleu Allah geus teu kudu make niat teh ahli tasawuf mah ahli hakikat mah datang ka dinya merenung Allahu akbar geus ieu teh nu salat teh Allah nu gerak teh Allah ieu keur sompral hakikat mah kos kitu teh urang ngaji mun datang ka dieu salah ya maka di waktuna geus eueuh ya yes, datang ke salah ya sih ada ya. Jangan sih gaji, kakarak datang ke salah, kasih kikituan deh di situ. Aing terido kasih ya. Cak Kangjeng Nabi wahai ahli Mekah, bejakeun coba ka kaula, andai kata Allah nyabut dedengean maraneh kabeh. Nu tatadina ngadenge ku ari jadi torek. Andai kata Allah nyabut dedelan maraneh kabeh, tatadina bisa ningali ku ari jadi buta. Andai kata Allah nutupan ke hati maneh tatadina anjeun bisa maca nu bener kuari mah teu bisa maca nu bener man ilahun gairullah yatikum bih sah nu bisa salian Allah nu bisa ngembalikeun kana dadelan dadengeun jeung hate bejakeun kali mah tuh malah aya tah mah satu nu bisa ngabalikeun iwal nu hiji tah batu satu nu hiji teh itu nu jeung langit bumi cek juga ratu itu iman mungkin hola belum teh coba nyana nyawa nu bisa malikeun mah nu hiji cek nyana sia ada nu hiji ge lain nu ngagayot saya masuk salah bae pugu nu hiji bae nu hiji cek nyana teh sa mun langit bumi atuh geus atuh syai geus percaya geus kitu mah wahai ahli Mekah geus jahatan nu bisa ngembalikeun dedelan dedengan jeung hate iwal tinu hiji salian tinu hiji mah lu bisa pangeran ngaran lata uzamanat boro-boro ngabalikeun nu batu pugunya na ge teu ngadenge boro-boro ngabalikeun nu batu pugunya na ge teu ngadeleh patung inganan hiji mun euy cek untuk ahli Mekah hiji nu bisa malikeun mah iman atuh ih kaola kudu iman mah tetep tedaekeun iman kos di urang we hai sia ih minuman naon ieu bir haram eta haram mah ulah atuh itu ulah diulah-ulah ge mah kesehatan tetep bae geus nyaho haram terus bae ieu teh keur leuleut kana nyaho bir teh saha anu teu nyaho minuman keras eta henteu haram nyaho kabeh ge saha anu teu nyaho judi teh haram ja nyaho kabeh ge saha anu teu nyaritakeun kredit model urang teh ja haram teh kos kare itu teh tapi pan terus bae leuleut kanana maksiat itu mah musyrik teh kafir gedena Masya Allah tak ieu nu mentak di dieu dicaritakeun ceuli heula ara'aitum in akhadallahu sam'akum nomor kadua absarakum nomor katilu wa qatama ala qulubikum lantaran ti mata terus turun ke hati waduh biasa dari mata turun ke hati dari telinga turun lain ke hati tah mah cule ka dieu dari telinga ke hati kene Masya Allah ti mata urang ti mata dicelik ke hati keur diuk bae kieu peureum tenang teh barang tek bentak ih geulis sama teh budak susuna gede-gede teh ai pantes saruan jeung di imah ai cia syukur nyaruan-nyaruakeun jeung di imah tuh putih teh budak
gara-gara neuleuh kan tah. Ye, kunci motor ke mananya? Di mana ngontrak gua teh si budak. Tina leuleuh aju ka kunci motor bantah. Ngambay berangkat dak bensinan heula ka bensin pan. Berangkat tanyakeun, "Neng di mana ngontrak Neng?" Loh tanya baik lain besi Neng Muriang saha anu endekna. Oh heuh nya atuh. Ulah mikiran sehat teh besi Neng Muriang teu boga dulur. Ieu tanggung jawab. Atuh dasar atuh gobal ngaranna. Atuh bisaan bae atuh buaya darat juga dan. Eta ge si awewe teh keur kitu mah tengah nya ge barang nyaritakeun mun Neng Muriang jauh ka indung bapa di dieu dulur teu boga saha ai kitu makan ieu geus wau. Ieu tinggal ditulis nomerna tah. Neng rieu tuluh hayang ka dokter tinggal angkat saja. Atuh si Neng heueuh oge ieu aing. Ya udah. Nomornya berapa situ? Ini udah segitu doang. Saya mau pulang lagi. Beres itu. Buaya teh kos gitu. Kos lu endek bener teh, kos lu endek bener. Masya Allah, timata, celik lari itu, tenang betul, ngadenge suara merdu, ngadenge suara jeritan, ngadenge suara dan berbagai suara asup ke hati. Tuh, tak iya, mentak timata ke hati, ticelik ke hati, mentak lamun teh majelema dilahirkan ke dunia buta tur torek, di sorga bae teh teu kudu salat. Dek kumaha salatna nyaho salat di mana tuh nya? Nya torek nya buta. Coba gede kumaha coba nya. Ndek ngabejakeun deui wajib salat torek. Torek bae. Ndek nya nyaritakeun torek atuh teu bisa deuleu. Ieu kieu ye rakaatna ye ruku mah kieu. Atuh dek kumaha nyampekeun ada aja torek. Dia buta. Enggeus amun aya jelema buta torek sorga. Tapi lamun masih keneh aya mah buta doang aya dedengan masih kataklip. Aya dedengan ngan teu neuleuh masih kataklip. Bisu doang tapi neuleuh kataklip. Kataklip masih kewajiban salat. Aya jelema buta rata ngadenge wajib keneh salat. Teh salat siksa ku Gusti Allah. Aya jelema teu ngadenge ngan neuleuh wajib bae. Tapi lamun geus teu neuleuh teu ngadenge. Geus tamanya nama teu kudu salat. Deuk salat nyaho ti mana tuh? Nyaho ti mana salat tuh? Geus bae. Teh ai di ditu mah dina surat Baqarah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Dina hate heula khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absar. Ieu keneh. Nya ieu mah kulantaran keur nyaritakeun jeung ahli Mekah itu mah ngadongengkeun deung ieu mah nanya. Numantak ditiheulakeun sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum. Bejakeun Muhammad, pangeran mana man ilahun ghairu syariat Allah yatikum bihi nu bisa ngabalikeun moal aya. Unzur kaifa nusarriful ayati tsumma hum yasdifun. Perhatikeun ku anjeun deuleu ku maneh ku mata. Perhatikeun coba ku mata hate kaifa nusarriful ayati kumaha geula kaula nu agung cek Gusti Allah ngajelaskeun kana berbagai ayat nu nuduhkeun kana wahdaniyat kula. Teu kudu hese-hese cek Gusti Allah lamun bener manyana berpikir. Bejakeun perhatikeun geura kitu. Ta eta ku teu bisa ngabalikeun dedeleuan. Berarti aing cek Allah hiji tunggal aing teh nu bisa mah. Ku ayeuna teu bisa ngabalikeun dedenyan. Ku abeh ge moal aya bisa moal aya nu bisa pangeran. Aing nu bisa. Atuh bejakeun aing kitu pangeran. Tah ku ari teu bisa mukakeun stempel nu aya di jero hate. Iwati aing atuh. Kurang kumaha aing ngabulak-balik ayat. Kurang kumaha aing ngajelaskeun ayat. Teu kudu make ayat-ayat nu sejen cek Gusti Allah, teu kudu make laut, teu kudu make gunung, teu kudu make angin, teu kudu make langit, teu kudu make tsunami, teu kudu make gempa dan lain sebagainya. Di dirina sorangan bakal kanyahoan bau pangeran teh aing. Tah ku ceuli bae ge, ku mata bae ge, geus nandakeun aing teh pangeran, da teu bisaeun nya. Saha nu bisa nyieun ceuli? Eueuh. Apakah kitu bejakeun nyana lahir ka dunya nang mesen kitu teh beungeut jan teu?
bisa mesen pangeran saha mesen hayang boga anak tanu mancung mesen kurang Tuhan Allah saya atas nama Asep mohon padamu Tuhan yang agung agar supaya diperhatikan permintaan saya dan pesanan saya jika kurang nanti soal DP-nya saya kirim kembali saya mohon pesanan saya laki-laki yang bagus hidung yang mancung ayo lahir petekel sia geus pesen kaing jak Allah tolol jasa kos ka bosna bae pugus ya ibadah gitu beres teu bisa dipesan-pesan kumaha Allah bae geus bae ngadoa bae geus ka Allah urang mah Gusti mun dibere anak-anak nu soleh mun awewe nu soleh sakitu geus pesan kumaha Allah bae ngan urang kudu dumadeheus ka Gusti Allah nya eta teh ya carana urang karesep urang cek Kanjeng Nabi belokeun karesep urang ka ahli Allah ke naon kitu ngaranna anak ge anak mandar supaya anak nurutan sakumaha karesep urang sakitu teh tah ieu karesep urang lamun urang keur hamil pamajikan urang keur hamil urang greget jasa kasih itu tuh sotolol jasa teh budak teh bakal niru-niru nu dipake greget sebab greget eta sarua jeung demo ka Gusti Allah sia eta teh makhluk aing kunaon dipake ka greget dibere sia ku aing atau karesep urang karesep leuwih resep amat eta teh aduh masyaallah momoy atau si encek anak kos encek makan numantak aya di zaman Kangjeng Nabi bapana hideung mana hideung aya anakna putih bebeja cek bapana pasti hasil zina pemajikan pan kunaon gitu ih anak cakur jeung bapak indung hideung bapak hideung mah anak putih teu kaharti aing mah aya bebeja ka Kangjeng Nabi bebeja ka Kangjeng Nabi tuh bebeja Kangjeng Nabi teh oh jadi bal di aku mal kunaon eta kulit takur Kanjeng Nabi bisaan ngajawabna ai mane boga onta boga onta naon onta hideung aju biangna aya kumaha ta onta putih anakna beureum balik bae ka Kanjeng geus kajawab tah pan atuh pan eta onta bapana hideung mana biangna putih apa anakna beureum heuh nya cek teh atuh sia ge sarua sia ge teh hideung pamajikan hideung atuh anakna putih meureun harita greget kana putih atau resep kana putih oh cek nya teh kula harita greget jasa kana putih tah eta kagreget sia bukti ku ari tuh nu mentek urang ke kudu greget kana kasep pan hese sok aya tah indungna kasep anakna indungna geulis bapana kasep anak masyaallah korban coba perhatikan kaifan nusarriful ayati kumaha kaula nu agung ngabulak balik ayat ngajelaskeun ayat teu kudu make ayat-ayat nu saden cukup ceuli mata jeung hate bae ge insyaallah mantak urang mah ya alhamdulillah ya rabbil alamin artina sanajan saminggu sakali mata ku urang dipake neulekeun nu ngaji ceuli dipake ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'an kalam-kalam ulama hate urang ku ari keur dibuka-bukakeun tet bae coba neuleuh batur nu geus distempel hatena masyaallah diajakan ku urang ngaji alah ngaji malu sia kos kitu ngaji ge kitu bae komo tayang ngomong acak-acakan geus puguh kafir mah tah iya urang mah geus min fadlillah nu mantak urang dihijikeun kieu teh ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'an ge pasti urang teh deuk dibere tempat di sorga sakitu jam moal atuh moal henteu kajen kumaha ge lamun urang henteu rek di ka sorgakeun aja moal daek ngadengekeun Al-Qur'an moal poe naon ieu poe Minggu ye puncak tuh kan gitu summahum yasdifun
zalimun padahal mah ayat geus loba jasa nu ku kaula dibulak-balik nuduhkeun kana sifat wahdaniyat kaula nu agung cak Gusti Allah tapi kunaon atuh manehanana meng kol ngabalieur teh daek iman hese jasa ka iman hiji deui kul bejakeun ku anjeun Muhammad ka ahli Mekah araetakum coba bejakeun hei ahli Mekah ka kaula in atakum adzabullah lamun datang ka maraneh kabeh siksa Allah bagtatan sakaligus teu aya aba-aba deui jadi tilok aya aba-aba siksa mah tilok aya aba-aba deui datang jeleger bae iraha aya aba-aba ja eueuh deuk tsunami Aceh apa aya aba-aba eueuh mun aya aba-aba mah beureun na lumpatan henteu aya aba-aba bagtatan sakaligus au jahrotan watawa sakaligus ngedeng ka deuleu atawa tafsiranana bagtatan mah ti peuting jahrotan mah ti beurang kitu-kitu keneh sabenerna mah tah lamun datang siksa hal yuhlaku illal qaumul zalimun moal aya nu dirusak kecuali kaum nu zalim cek Gusti Allah andai kata aing nyiksa sakaligus tanpa make tanda-tanda boh beurang boh peuting ta eta teh moal aya nu disiksa ieu kecuali jelema nu zalim Allah teh nyiksa ka jelema zalim ta teh ngan pante khusus nu zalim ngahiji jeung nu soleh dihijikeun bae ku Allah disiksa kabeh secara kasat mata mah ngahiji kabeh bungkiang kabeh padahal mah dipisah-pisah ku Gusti Allah anu bakal ka sorga mah dicabutan heula ti heula ku malaikat memeh terjadi moal saliru Gusti Allah ta ieu ayatna hal yuhlaku illal qaumuz zalimun zalim etalah kejadian Aceh etalah kejadian Yogyakarta etalah kejadian Pangandaran etalah kejadian Sukabumi dan lain sebagainya Garut sautak saetik termasuk Banten saetik tah eta teh nu zalim anu disiksa teh Aceh eta teh luar biasa ganja-ganjana nu mantak disiksa teh ku Gusti Allah jara radi ditukangan imah digigir imah nya nama masak ge geus campuran ku ganja antas ngadahar sayur leng sare geus teu bisa ku nasehat lain eueuh kiai ngajelas-jelaskeun diri itu tapi geus jadi budaya bae di Aceh di samping kumanehanana terus dikemas terus dijual melalui bos lewat ka dieu ka Merak datanglah ke Jakarta Masya Allah kos kadar itulah kok teu ditangkap ke polisi na geus sieun lantaran geus aya kodean di mobilna sing hade eta mah ulah ditangkap kode eta mah aman jasa sebab nu di luhurna teh eta mah balokna geus lain make balok 5 genep deui itu mah balok kalapa deui bahaya jasa teh mah geus aman-aman bae je sak Gusti Allah kok jadi karari kerja sama atuh jeung urang Jakarta ya hantam ceker tsunami 200.000 manusia beak kabeh coba kuari masukan rada balalener deui teh kuari beuki hancur tibatan kamari ulah disangka kuari Aceh teh beuki aman beuki hancur tibatan kamari urusan permasiatanana lantaran kuari mah ojo ternyata begitu diteliti ke orang Amerika kamari turunkan orang Amerika potensi orenganan udah bagi dua yang ke Jakarta yang ke saya dikemas kuari dibikin ke Amerika tuker kuari jeung obat di Amerika na mere obat ke orang Aceh ieu ganja dibawa ke Amerika kuari ngadalahar obat leuwih parah tibatan kamari. Ieu mah rahasia bae kula mengabejakeun ge ieu mah keur pada urangna bae ke lamun di itu atuh bejakeun deui. Pada urangna bae kitu ieu mah. Ieu Aceh teh negara urang Serambi Mekah kos kitu kaayaanna. Masyaallah. Beuki hancur guari lain lalagan. Mentak jelema anu ibadah pas jadinya nu deuk ibadah saya tidak akan kembali lagi ke Aceh. Kenapa? Geus sabaraha urang nu cerita ka kaula waduh hancur lebih dari sebelum terjadi tsunami Pak Kiai. Enggak saya tidak akan kembali. Kos kita nunya hok makuari, peradaban, perzinahan dan lain sebagainya teh Aceh, ya. Aduh, masya Allah. Iya, nuku orang dibanggakan teh. Kebanggaan orang Serambi Mekah. Kebanggaan kedua adalah Banten. Banten teh orang teh bangga jasa boga Banten disebut lagi Kesultanan Banten. Baheula mah
urang neuleuh jelema urang Banten teh pasti dareukeut ka Allah. Kuari mah dareukeut ka Atut. Wah, urang Banten teh. Bohara jasa. Masya Allah. Deuk kumaha mana conteun Banten teh? Serambi Mekahna. Ieu Serang, Pulau Jawa adalah Banten. Mantap pergerakan naon teh Banten, tapi kuari Banten geus kos karari itu Gusti Allah nu agung, judi aya di Banten, zina aya di Banten, mabok aya di Banten. Ini kumaha coba? Kesultanan tinggal kesultanan. Masya Allah. Mantak terus disiksa. Lain Banten bae ka Serang, ka Tangerang terus. Masya Allah. Nih, lamun geus datang siksa cek Allah moal nu disiksa sasaha nu zolim nu sebenerna mah. Nu zolim nu disiksa teh ku aing ngan kabaud kabeh. Kabawa kabeh jeung nu ibadah-ibadahna. Nauzubillah min zalik. Mentak sing hade urang boga anak beusi mabok. Nak ulah sok mabok. Lah, abah ngahalangan mabok-mabok bae. Lain kitu eta teh haram. Haram kula, abah mah abah bae. Widih, po haram. Mengkonon sih. Orang nguping, orang rungu sira. Hai, kadieu siapan anak aing. Anaknya anak bae bah, geus kula mah kula boga jalan sorangan, abah mah abah bae geus kaditu dedeketan jeung Allah kula mah kula bae. Lain kitu bener geus sia nu nginum, sia nu haram, sia eta anu tanggung jawab. Tapi lamun Allah murka, aing kabawa ka siksa goblok gara-gara sia, dipeuceut sia ku aing. Kudu kitu ka anak teh teges. Sia nu disiksana, aing kabawa. Tetangga aing kabawa tuh ustad ge ustad kabawa bakal gempa teu heula meureun nya kenana ai sia kalau ditakut kos kitu awasan jadi lega gara-gara sia eta Masya Allah. Aduh jasanya ieu keur carita ayat pohara jasa bangkawarah urang Mekah ngalawanan ka Kangjeng Nabi lain baheula bae horeng terus datang ka kuari. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Tepati ngutus kaula ka para rasul-rasul kecuali tugas teh dua mubasysyirin wa mundzirin. Ngabubungah kanu iman bakal dibere surga ganjaranana. Nyingsieunan ka jelema anu kufur diberena siksaan neraka bakal. Duh Gusti Allah. Itulah rasul-rasul baheula teh diutus teh mubasysyirin wa mundzirin. Dulur kabeh ge kaditu iman ka Allah, nurut atuh ka Allah, make aturan-aturan Allah. Lamun nurut ka Gusti Allah, Allah nyadiakeun surga. Rasul teh baheula karadi itu datang ka terakhir utusan Allah. Nuku urang kuari diimankeun nyaeta Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitu ngajakanana dulur sing hade ulah maksiat ka Gusti Allah. Lantaran lamun maksiat teu akur jeung parentah Allah maksiat, urang teh larangan-larangan ieu dirumpak. Cek Allah ulah mabok, cek Allah ulah zina, cek Allah ulah judi, cek Allah ulah korupsi, tapi kitu bae. Nah, ieu bakal ka neraka disiksa, ima di dunia kene wa ima engke di akhirat. Selalu kitu Rasul. Ku hari Kangjeng Rasul teh dihina. Ku hari penghinaan, pembuatan film nu kukula caritakeun kamari. Anu dubesna langsung dibom, bahkan dubes dibom, dubes lagi paeh dilulu sekaligus. Di Irak mah di Irak belasan nu paeh orang Amerika. Kemudian di Iran mah loba jasa. Berbagai negara kuari geus loba, dihitung teh geus puluhan kuari orang Amerika. Termasuk di Indonesia, lamun teh gancang-gancang manehanana nutup kegiatan-kegiatan di kitu naon ngara kantor-kantor kegiatan Amerika ujiannya dibelum di Indonesia ge. Ieu lain lalagaan dunia ieu mah hudang. Masyaallah. Kalau Bandung ngomong sabarana mah teu kudu ditangtangan cenah. Kos kitu mah lantaran nyana nyieun film kos kitu lamun urang reaksi berarti jana jualanana eta termasuk kana laku. Kuduna mah diantepkeun bae, terserah tafsiran-tafsiran masing-masing nu jelas penghinaan terhadap Kangjeng Nabi saha nu teu marudah. Eta mah hanya sekadar teu ngomong teuing bae
kuduna cenah diantepkeun bae kos kitu mah urang teu reaksi mah jamualna naon tangkorak sia meureun mun deukeut aing ku aing disoekeun beungeut sia je nu ku urang ku ari diimankeun diimani ku urang ku ari bacaan sholawat kemudian ku ari dicaci maki tuh urang ye pae sahid ieu mah ngabela Kangjeng Nabi urang pae sahid ke pae ku ari pae maning ku ari ka sorga naon hesena sih matak di di Jakarta kemari hampir-hampiran bahaya gede ya mah tutup langsung diperintah kunjungan gitu SBY langsung kudu ke Inggris iya mah temenang diabaikan langsung harus ada pertemuan dengan Obama lamun henteu aya pertemuan awas rakyat Indonesia nu pangheulana hudang nu aya tatoan nu teu salat beneran ieu mah lalagaan ku ari geus kikiran bae teh ditanya ieu mah ditanya langsung ban di Bandung di Jakarta ditanya hei sia teh salat-salat teh masih ngabela-bela aing geus jelas teh salat lamun aing teu ngabela Kangjeng Nabi aing ka neraka mun aing ngabela meureun aing ka surga sanajan teu salat ulah loba omong sia di eta gagah jasa eta budak eta teu salat bari mabok eta tenang aing geus seket tagong bobolokot cek cenah teh geus aing mah salat henteu terus bae pokona mah aing mah naon mabok tapi dibela ku aing Nabi aing ke di akhirat aing teh aya jihad ngabela Kangjeng Nabi aing teu ngeudah jeung teu sudi Nabi aing dihina teu bisa ngomong eta jelema aya pejabat anu teh ini jangan sok jangan sia sarwana meureun balik pejabat sia-sianeun hampir-hampiran Jakarta mentak diutus presiden harus berangkat bertemu dengan Obama selesaikan permasalahan ya wah kuari kalang kabut Amerika tutup kabeh seluruh kegiatan kantor-kantor kegiatan di Indonesia tutup bahaya gede jasa langsung kontak ke Banten bagaimana ini seluruh pesantren wah tuh pesantren titah perang langsung kasar rusak ieu geus nu di dar siap atuh urusan Kangjeng Nabi mah ieu mah geus moal diengkengkekeun deui amat Amerika tuh kaki tangan Amerika bae geus puasa amat sih saha kaki tangan Amerika ya otomatis Golkar aduh Gusti Allah lagu nyen bae Amerika ieu lamun geus dihitung ku ari geus hampir 100 nu paeh di luar negeri mah ngan teu dipublikeun ka urang geus 100 sih mah lain lalagahan asa kapanggih bae Amerika geus bae aya nu dipencit sagala mah digorok set sia aduh hantem jeung urang Amerika nu urang nu aya nu eleh urang nu itu pokona terus bae mah geus terus bae mah wah ieu mah lamun ieu can dimusnahkeun film kartun ieu geus bahaya gede ieu mah lain lalagan hudang ieu mah dunia kabeh kaum kiai geus dibejaan kumaha ye tuh kiai mah geus wae nu paeh jadi salateun tidak aku ngahareupan nu paeh geus biasa nya mah tilok pan ngahareupan nu paeh ya ieu mah sunggal poe ngahareupan nu paeh nguburkeun sagala rupa berarti teh sieun paeh atuh henteu jia teh sampai engke paeh kuari paeh kuan kuari mah motifna ngabela Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di balik ieu pasti bakal aya rahasia geus kesekian kali kuari kafir menghina terhadap Kangjeng Nabi terus dihina terus hudang kuari mah dunia tapi eta hudang gitu hese pas Saddam Hussein saha nu nitah eta hudang diulah-ulah Saddam Hussein mah ieu mah nasionalis Saddam Hussein mah anu tetep bae masyarakat cinta bae hese eta teh kos kitu bae hese teh menang Allah ngagerakeun padahal mah geus diulah-ulah geus ditutup informasi tentang Irak tentang Baghdad hudang bae dunia kabeh datang ka jelema lahir wayan eta di ngaranan Muhammad Saddam Hussein padahal mah kunyin jelema Saddam Hussein bae eta mah geus moal bisa ditanang Allah Noel teh mah masyaallah kuari dunia kabeh hudang wah kobo di timur tengah geus pokona mah kabeh kedutaan barali kuari ke Amerika sebab mengarah kana penganiayaan jeung pemboman termasuk di Indonesia teh anu beradab sopan di Indonesia mah masih kena bisa tapi Ki Hasyim Muzadi geus menyatakan kalau memang ini betul-betul penghinaan kepada seluruh rakyat Indonesia kita harus bangun kita harus siap kita harus tempur apapun yang terjadi sudah tidak usah cerita tentang politik dan perekonomian ini merupakan satu penghinaan Ki Hasyim Muzadi
Mantak istimewa cak ulah Ki Hasim mah geus ulah nyaritakeun politik jeung ekonomi budaya segala penghinaan hudang seluruh bangsa siap istimewa eta sakitu nama nu mantak masyaallah pohara tah geus bahasa Ki Hasim Muzadi kos kitu didengekeun ku kabehan nya bener jantung kuda nang di mana teh eta Mas, tapi bener lain lalagaan. Coba ge taliti. Berbagai itu naon gitu karena tokoh ngomong nu puluya cek Ki Hasim Muzadi jangan didengar. Yang masa berbau tentang apa namanya mengarah ke Amerika jangan didengar. Kita bangsa Indonesia yang sangat agamais. Kita ini adalah Islam dididik dari negeri yang muslimnya luar biasa. Siap bangkit perang eta Ki Hasim. Mentak katahan nah iya SBG lamun geus Ki Hasim ngomong kos kieu geun waduh ban ge pendukungna lain bae orang NU Ki Hasim teh eta teh tadi nu mabok ge milu atuh asal geus kiai hurung bae tampil bae atuh geus bahaya Masya Allah nah mentak tutup begitu Ki Hasim ngomong memeh Ki Hasim ngomong mah henteu memeh Ki Hasim can ngomong mah henteu tutup kabeh kegiatan Amerika dan diharapkan seluruh orang Amerika yang ada di Indonesia lapor segera ke kedutaannya harus lapor segera instruksi langsung diamankan segera pulang bahaya gede ieu mah sebab kiai na geus ngomong geus kontak jeung kiai-kiai kumaha ye kiai atuh kiai mah mandian nu paeh siap ngariung siap marhaba siap ngeridit siap Kiai mah jago. Udah teh siap lah. Ieu perang atuh, parantina kiai perang mah. Ge, atuh siap bae geus. Ulah hese-hese nu mentak cek ulah ge ieu aki-aki nu baheula ngalawan jeung Belanda geus kieu bae. Geus kebel cenah ieu. Ih, teu dipake-pake cek ieu. Kamari ieu kerencana Amerika mah ka anak deui. Sekolah mah hebatan aki-aki jeung budak ngora kuari aki-aki mah pohara eta mun ngadengen nu kitu teh aki-aki mah meureun urut perang meureun baheula teh urut perang jeung Belanda pan nya namang naon kitu ngaranna lumpat teh naon ngaranna ngeli segala naon jadi geus ngarasakeun mantak nya mah ka pemerintah kuari lujag-lejeg kitu ngajebian tolol nang aing ngeli-ngeli cek jeung teh sia nu ngeunahna oh, orang Belanda jeung Jepang nama sia ku yang dihantem. Totogeun bisa sia ku aing. Aki-aki sok ngalamun kos itu gomongna. Nya bener jalan teh kitu bae pokona mah. Masyaallah wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Faman amana sahajal man ngimankeun ka Allah, ngimankeun ka mursalin wa aslaha amalahu ngabeberes pagaweana fala khaufun alaihim wa lahum yazan malaya kasieun malaya kaprihatin. Sugan sieun teh aya jelema kuari ngimankeun ka Kangjeng Nabi ngabeberes pagaweanana eueuh sieun eueuh prihatin dibela terus agama cenah paeh eueuh sieun sebab naon jadi ganjar surga ji prihatin sieun prihatin naon eueuh jelema geus ngabela agama geus sensitif jasa geus pokona mah asal Kangjeng Nabi dihina geus Salman Rushdie baheula teh eta cek Iran Khomeini berikan ke sini. Siapa orang yang bisa menangkap Salman Rushdie, saya akan membayar saloba-lobana. Istimewa eta, seuneun pan kabeh. Dibayar siapapun. Eta teh di publik ngomong. Tidak usah takut-takut. Ini penghinaan. Pelecehan. Teu kuat. Disimpen datang ka kuari Salman Rushdie teu bisa keluar. Teu bisa keluar nya namanya. Oh, sebab mas mun keluar kajawan atau Inggris. Geus pernah pan manehanana ieu dirobah wajahna tetep bae kanyahoan bae. Baru geus teu bisa kuari tersiksa hirupna. Ieu ge kuari ieu sutradarana ieu geus teu meunang ka mana ieu kuari. Geus di wah bangsa tersiksa deui bae lantaran di luar negeri mah istimewa. Nyahoan jasa teh nya mas ka mana bae lompat ayo sia kuing ka mana bae lompat ayo sia. Eueuh. Kitu nu nyieun Amerika teknik anu ngacak-ngacak nyana tapi aya deui nu leuwih canggih Irak eta Irak jeung Iran emang kumaha gitu istimewa jasa pan kumaha istimewana kapal Amerika tanpa awak teh bisa dibom ceger tapi
tapi kapal Iran ke wilayah Amerika tembak set nggak suraknya ke Amerika udah hancur kayak ada ngeng etak ini dimainkan remote nggak kanyawan itu ngemembak set dikandapkan set kos budak mainan Masya Allah jaya lu canggih datang ke aku hari kengeng ke luhur Amerika nang tangan pan Iran tembak make tambah kawal set kalau mentak sieun ge eta teh anu bakal kemarin WTC dibom seperti ini cek manahanan kalau ini nanti saya letuhkan lagi langsung ke Amerika eta teh gedung putih teh geus pohara jasa geus teu meunang aya nu asupna naon pernah terjadi kieu benagog ieu lain lalagaji pan ieu begitu diteliti Iran ilok deui ngan ngalalaga doang satu sisi urang teh sieun satu sisi kos lalagaan nya nambah teh sieun ulah Iran, ulah Irak anu memang di ditu mah geus terkenal jasa negara 1001 malam. Nah, urang ge lamun bener-bener cinta ka Kangjeng Nabi. Ngamalkeun pan urang bisa salat ti Kangjeng Nabi, bisa puasa ti Kangjeng Nabi, bisa zakat ti Kangjeng Nabi, urang bisa kikilan ge ti Kangjeng Nabi, kuari Kangjeng Nabi na dihina. Berani mati ngabela Kangjeng Nabi. Allah pahauninya. Pokona fala khaufun alaihim walahum ya sanu atuh naon hartina hirup kurang daripada hirup ngagedean dosa mah mani ngabela Kangjeng Nabi paeh beres geus kredit selesai beres siapa lendek ngabela ieu mung mayar kreditan sebenarnya mah walladzina kazzabu biayatina yamassuhumul adzabu bima kanu yafsukun ari jelema nu ngabohongkeun ka para mursalin mah ngabohongkeun kana ayat-ayat eta bakal kakenaan ku siksa bimakanu yang sukun ku sebab pagawean pasek manehanana tegas nama disiksa ima di dunia kene wa ima engke di akhirat nyata jasa urang mah percaya jasa lantaran ieu lain ucapan manusia ucapan khaliq kalamullah nu nyieun langit bumi nu nyieun dunia nu nyieun akhirat nu nyieun surga jeung neraka nyana ngomong awas ngimankeun ka Kangjeng Nabi Muhammad ngaberesan pagaweanana la khaufun alaihim walahum yahzanun surga ku aing diberena jelema anu ngabohongkeun ka para mursalin ngabohongkeun ka ayat aing cak Allah ieu man nyieuna awas ya yamasumul adab bima kanu yafsukun naudzubillah min rapatkan barisan urang sebagai umat Islam sing hade lantaran serangan mulai politik geus lila ekonomi geus lila kuari geus mulai penghinaan jeung pelecehan urang doakeun dila luhur anu keur beujina memperjuangkeun terutama Irak Iran jeung Libya anu bener-bener keur memperjuangkeun tentang penghinaan terhadap Kangjeng Nabi di Indonesia nu ngoceh-ngoceh macam-macam anu sabenerna mah teu kudu sabenerna ulah didenge lantaran lamun geus ngahina mah geus lain lalagaan tah mah kos kitu urang tuturkeun tak Ki Hasyim Muzadi ngomong bangkit cek manehanan adapun ada orang-orang yang ngomong tidak usah penawarannya kita hadapi caknya berarti kita membeli eta mah lain omongan serba anu imanna tinggi tah mah kos kitu tambahkan sakadar jelema lah Amerika bener-bener geus ulah kurang mah geus cek Ki Hasyim Muzadi siap bangkit bela Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul wallahu a'lam adimi الصلاة على الحبيب محمد أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول
ردها أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم